Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kanca Mitra Baraya di mana wae ayana. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon majalah Mangle Yasana Simkuring dina judul Maling. Ti puskesmas ngabring kakidulkeun, genep motor ngalet. Kuring mah dibonceng ku Jamal, pagawe pangorana. Kareret hareupeun imah pangtungtungna, taya nu keur diuk dina tepas saperti minggu-minggu ka tukang. Jongjong neuteup kuring tuluy mere imut nu liuh nu mampu ningtrimkeun rasa. Karasa aya nu leungit. Geus saminggu taya beja, taya telepon sumawona panggih mah. Nomor HP nage dumadakan teu aktif, teuing aya naon. Rasa sono hese dipapalerkeun. Sanggeus imahna kaliwatan, motor asup ka pengkolan, ngetan ngaliwatan. Dapuran awi nu harieum, mapai galengan saeutik nu asup motor, mengkol beras ka taneuh nu lega. Nepi ka nu dituju, imah pangsigrongna di lembur katelah tapis usaha. Sanggeus sasalaman ka panganten nu narangtung dina panggung pendek, kumaha ilaharna papangantenan zaman kiwari nu geus tara aya di jero imah, tapi di luar. Kuring jeung sakabeh babaturan gawe ti puskesmas muru tempat parasmanan. Beuteung geus menta jatah ti sajam ka tukang. Sisinarieun parasmanan alus. Nya, alus we dibandingkeun jeung nu harajat samemehna mah. Teu matak nikmat dahar sok padahal keur pohara lapar. Tibang sangu muruluk asakan hayam bumbu kecap bari laleutik. Sambal goreng kentang nu teu ngeunah, gule atawa sop taya dagingan. Sakitu geus pada apal. Ari di dieu make jeung aya bistik sagala rupa, bari bumbuna beureum pi kabitaeun. Tumisna sababaraha rupa, aya sate oge, hayam jujut jeung pais lauk emas badag. Sambal jeung lalabna rupa-rupa. Malah lalawuhna aya bolu, puding, sop buah sagala. Bari uplek ngawarangkong, ngabandungan biduan dangdut nu keur ngagitek luhur panggung teu jauh ti panganten. Panon rarat-reret sakapeung neangan manehna. Sugan jeung sugan aya di sakuliah eta tempat keur lalajo dangdut. Tapi hese kapaluruh jalma nambahan daratan. Nu reka panganten oge teu saeutik nu ukur hayang lalajo. Kangaranan di lembur nu langka pisan aya hiburan. Aya nu hajat komo bari nanggap dangdut teh. Apan sakitu mampu ngirut balarea daratang. Nu kabiruyungan, nu daragang kadaharan jadi payu. Geus karasa dahareun turun tina ti koro mah. Geuat kuring sapara kanca amitan. Saperti samemehna, kuring dibonceng kana motor Jamal. Lalaunan nuturkeun motor pangheulana maju, motor ajat nu ngabonceng lia. Atuh di tukang nuturkeun motor babaturan kuring sejena. Ngajenghok meusan, waktu ti kajauhan nempo nu nangtung handapeun dapuran awi. Manehna keur ngawangkong jeung tukang cendol. Bangun nu ngahaja ngadagoan kuring. Luk sirah tungkul waktu motor ngaliwatan hareupeun irung manehna pisan. Manehna imut, kuring males saeutik. Geuat tungkul deui. Teuing kumaha dak dumadak teu puguh rasa. Pangpangna era ku Jamal, da di puskesmas mah taya nu nyahoeun kuring hahadean jeung manehna. Isukna lembur geunjleung, aya maling asup ka lembur tur ngaringkid duit lobana leuwih
ti 20 juta. Duit bebenangan tinunya rambungan teh ditolombongan, dikaluarkeun eusina tina amplop, diaritung. 20 juta teh nu geus diitung, nu can diitungna loba keneh, masih dina jero amplop rapet keneh. Jadi diitung-itung meureun leuwih ti 20 juta nu diringkid teh. Di puskesmas ge jadi kacapangan, ngeunaan nu maling duit ladang nyambungan. Kakara aya kajadian sarupa kitu. Moal nu jauh, cek Wahyu sanggeus nyuruput cekopi. Nu lain nganyakeun, tangtu jalma deukeut nu nyaho pisan kaayaan di jero, cek kuring. Iraha mimiti kanyahoanana ta teh? Pok deui Wahyu nyeleungkeung. Tabu 12 puting teh karek rengseng ngitung nu 20 juta. Nu sabare pancan kaitung. Kajurung kutunduh nu boga hajat kasarean. Malah sarena gigireun pisan tolombong teu sirikna ditatangkeup ta tolombong teh. Gorolang Asep nglalakon, bubuhan deui manehna mah nepi ka peuting aya di dinya. Dahuanana menta dibantuan peperen sound system nu disewa ku nu hajat. Tadi peuting malah di dinya disambung ku pangajian, ngondang ajengan kawentar ti puseur kacamatan. Terus kumaha? Tanya kuring penasaran. Asep tangtu leuwih nyaho. Keur mah eukeur imahna deukeut ti dinya. Tabu 12 teh lampu aliran. Tambah Asep. Aya nu sabotase sugan. Ah, Da kaparengan KBG aliran beuting tadi mah. tah, nu boga hajat nyaring tabuh tilu. Ngoceak nyaho eusi tolomong kosong, saya nu disesakeun. Kabeh nu aya di jero imah nyaring kahudangkeun. Bisa antah maling kumaha asupna ke jero imahnya? Lia nu diuk gigireun kerung. Nya, ari malingna tetela jalma deukeut mah gampil atuh, cek Jamal. Musuh dalam selimut teh ya tateh. Ajat Mairan. Ah ketang, teuing saha anu malingna, teuing jalma deukeut atawa maling ti luar. Tangtuna malingna geus lihai larsup ka imah calon korban. Kuring mereka cindekan. HP disada. Geuat kuring kalau luar rohangan neang tempat nu simpe. Babaturan teu kadenge deui sorana kana meja sewang-sewangan tangtuna sawareh ngalayanan pasien nu nambahan. Ieu nomor AA nu enggalnya. Sora manehna. Kuring imut bungah pisan geus saminggu kakara ngadenge deui sorana. Hapunten ti payun, nomor AA teu aktifnya. Pokna deui. Muhun, kamana wae ih. Cek kuring bari ngadila. HP-na adat neng. Ulah bendeu atuh nya. Cenah di barung ngahehe. Ah, henteu. Kang, di puskesmas mah nuju rame teh nyacapangkeun soal nu hajat diringkid ladang nyambunganana. Hawatosnya. Saleresna terangna saha nu nyandakna. Hah? Kuring ngajenghok. Piraku? Saha kitu? Pan, wengi tadi ge AA kapangaosan kadinya. Cek manehna. Barabat nyaritakeun lalakonna peuting tadi ngabandungan hiji lalaki nu nyurigakeun cenah teteleponan teuing jeung saha, tapi panonna teu lesot nyerangkeun ka imah si Grong eta. Nah, AA beut kagungan anggapan jalmi eta pelakuna? Tanya kuring helok, manehna teu nembal. Nah atuh pami uninga saha pelakuna mah AA sanes laporan. Mantosan polisi nu nuju riweuh milarian. Atuh hawatos oge kanu kagungan hajat. Heug tangtosna
ngarepkeun artos ladang nyambungan kanggo ngagentosan waragad nu tos dikaluarkeun. Cekeng ngajendrekeun. Ah, da jalmi beunghar. Cenah. Komo nu beunghar mah sok langkung-langkung etangan. Bilih deui kanggo babayar ka tukang rias, mayar ka tuangan sareng sajabina. Cek kuring. Ari Neng nah beut janten ngiring riweuh. Manehna bangun nu tresep kuring pipilueun kana eta pasualan. Pokna deui. Teh sono ka Neng. Sanes bade nyarioskeun soal maling. Kuring sedih heula jadi ngarasa salah oge ka manehna. Fokus kuring. Mohonnya ari abdi beut pipilueun nya Kang. Mohon sadarek ge sanes. Cek manehna. Pok deui. Gentos topik ah. Ari kamari ngahaja ngantosan handapeun dapuran awi, tapi pas ngalangkung Neng meni somse. Sanes somse Kang, isin ku Jamal sareng rerencangan sanes. Tuda can aruningaeun di antara urang aya hubungan. Kuring ngeceskeun. Neng, nuju aya di dayeuh ieu teh. Nuju balanja anggean, sapatu, kantong, malih geulang 10 gram. Sadayana kanggo Neng. Pokna agul saperti sasari. Aduh, teu kagambarkeun bungahna. Hahadean can leuwih 2 bulan. Tapi teuing geus sabaraha juta samemehna kuring meunang pamahugi ti manehna. Nya duitna, nya barangna. Kakara ayeuna kuring boga kabogoh sabageur kitu. Jajauheun ka pelit, malah bro-broan pisah. Kuring asih ka manehna, tapi disagigireun eta ge jadi katagihan dipahugi. Saeutik-saeutik barang penta, bongan deui itu dah manehna remena waran. Antukna kuring jadi pangeretan, nyage teu bisa diwaudulan, dah teh ge micangca manehna berang peuting. Tapi kuring gede ke rumasa, matak masih nyidam Rusiah aya hubungan jeung manehna ti kulawarga, tetangga, oge babaturan sapagawean di puskesmas. Keur mah eukeur paribasa kolot nyaram hahadean jeung lalaki nu teu puguh kasabna. Sakapeung sok hayang ngeceeskeun ka kolot. Yen kuring boga kabogoh nu najan teu puguh kasab tapi bro-broan teu cara jajak kasejen. Kawas nu nya unggal isuk miang gawe tapi duitna eueuhan. Pabuburit lembur genjleung deui. Kuring ge malah milu riweuh. Mamang kuring nu keur mancen jadi kepala sakola SD hegar hate kalengitan duit. Karek kapariksa burit, duit gedena 3 juta 500.000, malah duit bos nu sakola cenah anyar menang nyokot berang kamari. Samulang mati nu hajat tuluy ka puseur kacamatan. KBJB nyokot duit. Mulang ka imah duit teh ditunda dina saku celana kenca. Calanana digantungkeun dina paku nu nancep dina kamar hiji deui. Nurutkeun kabeh jalma, tantu leungitna peuting harita bareng jeung leungitna duit dinu hajat waktu tengah peuting aliran. Lantaran mamang kuring tabuh 10 ge masih ngaragap duit nu di amplopan pulas coklat teh dina saku tur aya keneh. Ngan harita cenah poho ngoncikeun panto imah. Sabot kuring keur paciweuh HP sababarha kali disada. Telepon ti manehna. Hayang tepung di Cikadu rek mikeun sakabeh balanjaan. Sanyana hoream. Tapi inget kana barang-barang nu tangtuna arhalus tur maraha. Liwat magrib guat ngajewang kunci motor. Laju nyemprong ka tempat nu dituju. Manehna ngabagiakeun di hiji warung makan khas Sunda. Teu sirikna dirontok sakabeh balanjaan teh.
teu poho nyebut nuhun. Nuhunnya nuhun pisan ih. Sabarahaeun balanya teh Cek kuring bari muka cepuk eusi gelang emas. Asa ngimpi itu dah. Teu kirang ti 10 juta. Pokna reueus. Manis seueur-seueur teuing. Kuring ngilikan baju nu aralus tina kantong khusus ti butik dayu. Aya milik we Neng. Pokna kalem, tuluy kareret dampaleungeun kencana ngaragap loket tina sakulepisna. Kusiwal ngaluarkeun amplop pulas coklat, song dibikeun ka kuring. Sakedapan kuring molohok, asa teu percaya. Rejeki manehna ku gampil-gampil teuing bari mojang nu kabiruyungan teh. Nya kuring teu sabar hayang nyilikan jerona. Wah, lambaran bareureum wungkul mending ngintip. Kawas anyar nyokot ti bang. Laju dikeluarkeun ku kuring. Dihitung gedena 3 juta 500.000. Ngolebat. Rupa mamang kuring nu keur bingung mikiran kudu ngagentian duit sakola nu geus diringkit ku maling. Cililin 20 Desember 2015. Cag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.